Aing tadi ka imah maneh ka mana kos eueuh? Kosim diajak babaturan, Brad. Malah manuk berburu ningan kaleuweung. Oh, jeung si Utar. Oh, Oh, menang manuk naon wae euy? manuk mah teu meunang, Brad. Ngan kosim menang hulang anjir, hulangna teh alus. Teuing gaya pokona mah. Heulang teh manuk-manuk keneh kos. Heulang teh anger sarua manuk. Ya nyaho teu, maneh ulah ngalaan heulang teh heulang mah aya nu dilindungi teh. Maneh lamun misalkeun newak anu dilindungi maneh urusan jeung polisi babah. Moal atuh, Brad. Kosim ge apal heulang nu dilindungi mah. Heulang Jawa lin. Eta nyaho maneh. Atuh kosim gitulah. Nya teh apa? Cing aing hayang nyaho. Apa teh heulang Jawa kumaha babentukanna anjir? Hah? Ya, Brad. Heulang Jawa mah gampang. Ngabedakeunna tina sorana. Beda jeung heulang Sunda, Brad. Kumaha? Heulang Jawa mah di sadana ge lekoh dengan Brad, medok anjir. Beda jeung heulang Sunda. Anjir. Ojo nesu gitu nya. Heulang eureun sadananya heulang Jawa mah. Ya wae anjir si Kosim ieu. Lamun misalkeun eta heulangna geus lila di dia atawa dilahirkeun di Sunda, di dia meureun bahasana geus moal bahasa Jawa, meureun geus moal lekoh, meureun di sadana teh. Kumaha si amun salah? Gampang, Brad. Heulang geus ditewak heueuh. Tempo we KTP-na. Anjing. Rempag anjing si Kosim ieu. Ha bisa wae ieu yeuh anjir yeuh. Coet mutu ya. Ya kos anjir heulang. Heulang sih teh. Lain tatangga maneh anjir. Mas Purwito lain. Jeung ditanya KTP segalanya ya wae si Kosim ampun teuing. Benernya Pak, baheula cek bapak lamun urang gawe di kota angger ngagawean di lembur mah kudu bisa karasa geuning ayeuna mah Pak. Dimana urang geus rumah tangga urang teu bisa ngan saukur ngomong lah teu bisa. Lah. Halo guys. Betul euy. Capek. Segala bebenangan. Lauk menang. Pakis, tingdat, tombeh. Pasti beteng. Jalanat guys. Kumaha ieu motor jalankeun kitu. Mo, ai maneh dianggerin wae tah hirup ngeueuh perubahan pisan. Era geus sekolah maneh teh, Mo. Aya bi perubahan mah. Kan bibi we teu apal. Lah, naon kalau pege hudang beurang maneh? Urang mah bi hudang beurang teh aya alesanna. Lamun urang udang isuk-isuk, urang sok teu tega bi nempo indung urang barang gawe geuning pak pikpak. Mantak urang udang beurang we, meh urang teu nempo. Bisa wae yeuh kolak cangkaleng. Temen si Brad bi ulah tuturuti. Lah bae we kali-kali mah madi. Ari kamari rek ka mana, Brad, jeung Mama Dodeng? Kamari. Mau nganterkeun Mama Dodeng. Balik ke kampung halaman eta sih. Ka dia deui moal eta Mama Dodengna. Ya ka dieu deui ngan 2 poe cenah balik kumpul setor.
motor ke pemajikan. Tapi kade Brad, eta mama dodeng ke lamun balik deui ka dieu Brad. Pohon eta kana halaman sabaraha-barahana Brad. Naon si teh saroceng? Kampung halaman saroceng. Lain halaman buku. Parah aja si saroceng ieu geus lagi celak deui sirahna ya. Ya. Moal pohon mama dodeng najan geus kolot oge encan pikun. Ya. Jadi eta teh kampung halaman teh ditilepkeun nya. Terus dicirian ku jidar. Oke, bisa dibuka deui di dinya nya. Jangan khawatir we pokona nama saroceng mah nya. Aman. Rok edan. Bibi kunaon deh tar keluar ti mah ayeuna. Capek anggal pa ibu buruh. Oh. Tumben daek buburuh bibi. Bokek nya teu bawa duit pisan, Tapi sok ngeunahnya bi, sok ngeunah sare geuningan lamun balik gawe capek teh. Sok tibra sare teh ning. Boro-boro kegebegan puguh bibi mah, Gebegan kumaha? kumaha eta mah sare ujug-ujug jajan seblak. Itu mana mayarna puguh bokek. Tapi dah ya. Benar. Jadi anu bokeh mah bi teu meunang loba sare nya bi. Guys, anu bokeh omat guys nya cuma bi orang tanya. Montong dilobakeun sare. Gadag. Ya guys ya, lain naon? Bisi eker sare tuluy ngimpi jajan. Komo jajan seblaknya kacet utar. Era anjir kudu nganyuk mah. Tah gitu guys ya. Omat guys. Sawai we aing. Habis sawai ya. Boa ebah. Kamari di mah rame naon Bi? Si Amang puguh Naon si Amang? kan balik gawenya hujanan tatus kabulusan manehna teh. Piraku kabulusan wae ini rame anya si Amang. Kan panangrekeun cai ku bibi. Oh, terus? Dileobkeun da karunya. Boa ebah. Karunya cenah. Bi karunyaan keneh dileob atuh Bi. Parah bi aing ieu. Nya ada si Amang teh hayamnya. Cabutan buluna sakalian anjir. Terus bakakak weh. Parah bi aing. Ampun teuing. Habis wae ieu yeuh anjir. Lalai kasasar ya. Brad, kisah buat Kosim sok manten jeung didinya jeung kamonesan. Kosim ayeuna terkenal tah. Jadi artis. Jadi artis kumaha sih teh? Nyaho ti mana didinya terkenal? Teu percaya? Yo, Kosim tadi bukti nanya. Pan isuk-isuk Kosim teh rek ka Banjarsari nya, ka pasar nih kan Brad. Di jalan teh aya operasi gabungan dengan polisi. Terus? Eta polisi meni so akrab ka Kosim sia euy apaleun tah aran Kosim. Kumaha cenah? Langsung mana Sim cenah. Bade ka payun Pak teh ka pasar caket gitu. Tapi rada budak juga mah hayo we mana Sim. Sasab Kosim. Please kos. Ya polisi nanya kitu mah, komo keur operasian nanyakeun SIM. Lain manehna nawauheun ka si laing. SIM nyaho teh maneh SIM. Surat izin mengemudi sia teh. Nanyakeun polisi teh. Ai maneh anjir. Tapi teu kitu Brad, aslina manehna bakat ku ngefans meureun ka Kosim tah. Main tanda tangan tah. Aslina akhiran tah Kosim langsung titah indit dibere kertas. Anjing. Ya, ditilang sia teh sarosim. Ditilang nu kitu teh. Ai maneh. Parah anjir, piraku anjir polisi waweun ka si ieu. Selebritis naon anjing cengkrang kieu nya guys. Ha bisa wae manu kacamata ya.